DJ Sunda Volsera sadiakeun sagelas kopi tong pundung ieu mah sakadar hiburan. Ayeuna mah beda Mang Udin ubah heula anti parfum. Ayeuna mah sapoe 2 kali mandi. Aya naon ieu teh? Baheula mah Mang Udin
Baraya numpang humor DJ Sunda Volsera. Akang GPS mah geus canggih ayeuna, tapi naha hate teu bisa diarahkeun. Belok kiri, belok kanan, tapi anjeun belok karanda deui. Tiba-tiba berhenti di pinggir jalan, aya nu melambai senyum tipis menggoda pisan. Cuma sapa cenah telila, malah jadi kopi dua tambah cerita. GPS ngomong lurus wae, hate ngomong gelis euy. Antara tujuan jeung godaan, akhirna kalah ku rayuan. Dipake tapi pikiran ngalayang, lampu merah jadi tempat ngalamun panjang. Motor temaju malah sering ngerem, lantaran aya nu leuwih adem. Aing di imah nunggu kabar, jadi bales telat alesanna sinyal samar. Padahal mah sinyal full bar, cuma hatena nu geus nyasar. Kang ayeuna di mana? Di jalan sayang, jalan nu mana? Jalan pintas, ka hatena manehna. Numpang humor ya baraya di Sunda Volsera. Ngopi heula, hirup mah ulah kaburu-buru. Online deui, tiap penting teu eureun deui. Aing nanya jeung saha sih, jawabna teu jeung saha-saha deui.
bisa ngaruksak rasa. Bisa ngaruksak rasa. Lur baraya numpang humor DJ Sunda Volsera. Ya Kang, GPS mah geus canggih ayeuna, tapi naha hate teu bisa diarahkeun. Belok kiri, belok kanan, tapi anjeun belok ka randa deui. Salaki hilap jalan gara-gara randa seberang. Saurna reka tujuan, nyatana mah salah haluan. Isu pamitan reka kota, map di HP geus siap nyata. Aing percaya teu loba curiga, tapi jalurna robah tanpa alesan jelasna. Tiba-tiba berhenti di pinggir jalan, aya nu melambai senyum tipis menggoda pisan. Cuma sapa cenah teu lila, malah jadi kopi dua tambah cerita. GPS ngomong lurus wae, hate ngomong eueuh gelis ae. Antara tujuan jeung godaan, akhirna kalah ku rayuan. Salaki hilap jalan gara-gara randa seberang. Saurna reka tujuan, nyatana mah salah haluan. Dipake tapi pikiran ngalayang. Lampu merah jadi tempat ngalamun panjang. Motor teu maju malah sering ngerem, lantaran aya nu leuwih adem. Aing di imah nunggu kabar, cek dibales telat alesanna sinyal samar. Padahal mah sinyal full bar, cuma hatena nu geus nyasar. Akang ayeuna di mana? Di jalan sayang, jalan